Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengeun Hancah Hikam halaman 45. An-nuru lahul kasfu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru ari cahaya, alladzi anu yufidu anu ngaloberkeun hukana nur saha Allahu Gusti Allah ala qalbil muridi kana hate na murid, lahu eta tetep pikeun nur al kasfu ari ngabukakeun, ai kasful ma'ani tegasna ngabukakeun pirang-pirang makna, wal mugoyabati sareng pirang-pirang anu disamarkeun, kahusni taati sapertikeun alusna taat, wa kubhil maksiati sareng gorengna maksiat, wal basiratu sareng ari basiroh, alati anu hiya anu ari lati nadirul qalbi eta paningali hate, laha eta tetep pikeun basiroh al hukmu ari manggihan, ai idroku zalika tegesna manggihanana itu ma'ani, wa musyahadatuhu sareng ningalina kana zalik, fakamala yumkinu maka saperti yen teu kongang naon idrokul basori ningali manggihanana paningali mata lil mahsusati kana perkara anu dipanggihan ku panca indra ila bil anwari kecuali ku pirang-pirang cahaya al zahiriyati anu bangsa zahir, kasirojin saperti kendamar atanapi lampu, wasamsin sareng panon poe, la yumkinu teu kongang naon idrokul basori, la yumkinu teu kongang naon idrokul basori manggihanana paningali hate lisaiin kana hiji perkara minal ma'ani tina pirang-pirang makna, illa bil anwari kecuali ku pirang-pirang cahaya, al batiniyati anu bangsa batin, wal qalbu sareng ari hate lahu eta tetep pikeun qalbu, al iqbalu ari madep, wal idbaru sareng nukang, alama kana perkara kusyifa anu dibuka ma lil basiroti kana paningali hate, paida kusipa maka di mana ma dibukakeun ma laha kana basiroh, an husni taati tina alusna taat, wa kubhil maksiati sareng gorengna maksiat, akbala maka madep naon al qalbu hate ala taati kana taat, wa ahabba sareng mika cinta taat mika cinta qalbu hakana taat, patat biu maka turut hukana qalbu naon al jawarihu jawarih pirang-pirang anggahota, wa adbaro sareng nukang qalbu anil maksiati tina maksiat, palatala bisu atuh teu saliru teu narima saliru biha kana maksiat naon al jawarihu pirang-pirang anggota badan, hada ai ifham hada kudu paham ajeun kana ieu mazukir, wayah tamilu sareng narima pantes naon anal makna saestuna makna anu dimaksud, naon al makna ana nuro eta saenyana nur, lahu eta tetep pikeun nur al kasfu ari ngabukakeun, anil mugoyabati tina pirang-pirang perkara anu goib anu disamarkeun, ka asroril qadari sapertikeun rahasia papasten, wa anau sareng saestuna kalakuan yahsulu eta bakal hasil
fil alami di ieu alam naon kaadaan. Wal basiratu sareng ari basiroh laha eta tetepikeun basiroh teh al hukmu ari manggihan. Ai idraku zalika tegasna manggihan mugoyabat sumahadal kaspu tuluy ari ieu ngabukakeun wal idraku sareng manggihan qad layakunani eta terkadang teu bukti ieu nu dua al kaspu wal idrak tamaini eta sampurna kadua-duana payam bagiatu mesti lil mukasyafi pikeun jalmi anu dibukakeun naon ayata sabata yen narima tumetep ieu mukasyaf fi kasfihi dina terbuka na mukasyaf walaya mala aya sebut ayata sabata walaya mala sareng yen teu beramal mukasyaf bimuqtadoma kana pamentana perkara kusifa anu dibukakeun ma lahu ka mukasyaf fala yuhbiru maka teu ngabejakeun mukasyaf bisain kana hiji perkara hatta yastaftia sehingga yen menta patwa mukasyaf qalbahu kana hatena mukasyaf imma ayuk bila boh yen narima qalbu wa imma ayud biro jeung boh yen nukang qalbu walida jeung tina kulantaran kitu kulantaran yang bagi tajidu manggihan anjeun ba'dol auliyai kasaparihna pirang-pirang wali yuhbiru ngabejakeun ba'dol auliya an umurin tina pirang-pirang perkara lataqau anu teu tiba umur wadzalika sareng ari la yaqau lataqau li adami tasabbutihi eta karana henteu narima tumetepna ba'dol aulia pikaspi dina kasafna ba'dol aulia la tufarrih katoatu li anna barozat benten maqalah la tufarrih ulah ngabungahkeun ka anjeun naon atu taat li anna karana saesuna taat barozat eta bijil taat min kati anjeun ai min haitsu suduriha tegasna tina ngijir bijil na taat an kati anjeun bikhtiari kaku pamilih anjeun wa haulika sareng daya anjeun wa quwwatika sareng kakuatan anjeun pahada maka ari farhun madmumun eta bungah anu dicacad manhiun anu dilarang naon anhu itu ma farhun madmum muhbitun anu ngalebur laha kana taat walakin ifroh jeung tatafina kudu bungah anjeun bihaku taat li annaha karna saestuna taat barozat eta bijil taat minallahi ti Allah ilaika ka anjeun ai min haitsu syuhudiha tegasna tina ngijir nyaksina kana taat minallahi ti Allah nikmatan halna nikmat minhu ti Allah wa fadlan sareng nugraha ti Allah fahada maka ari farhun te farhuwa eta ari hada al farhul mahmudu eta bunga anu dipuji al matlubu anu disuprih minal abdi ti seorang hamba wa huwa sareng ari farhun muqtada syukriha eta ngamistikeun syukuran taat sumastadala teras ngalap dalil musonib ala dalika kana farhun biha biqaulihi ta'ala kudawan Allah ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika ayat Al-Qur'an kul carioskeun ku anjeun bi fadlillahi ku sabab nugrah hati Allah wa bi rahmati sabab rahmat Allah fa bidzalika tahku itu fadlullah wa bi rahmatihi falyaprahu kudu bararunga mukminin wa huwa anu ari fadlullah khairun eta leuwih alus mimma tina perkara yajma'una anu ngarumpulkeun mukminin anu narima ngarumpulkeun mukminin fa isalu tilka taati tah ari
Faisalu ti al-qataati mangka ari nepina itu taat ilaihi ka murid. Wa idharu sareng ngadohirkeun taat. Nepungkeun itu taat ilaihi ka murid. Wa idharu sareng ngadohirkeun taat ala yadihi luhureun tanganna murid itinaun eta pangenyangnya minallahi ta'ala ti Allah ta'ala bihi ka murid. Payam bagi maka mesti naon aya froha yen bungah murid bihaku taat mintil kal haitsiyati tina itu ijiran atanapi rekenan lamin haitsiyati suduri lain tina ijiran bijilna taat min huti murid wa pilih jeung midamalna murid jeung padamalna murid laha kana taat. Pinten makalah deui qata'a ngahalangan Allah ay hajaba tegasna ngahalangan Allah wa manaa sareng nyegah Allah asa irina kajalmi-jalmi nu leumpang kabeh lahu ka Allah wal wasilina sareng ka pirang-pirang jalmi anu tepi kabeh ilai ka Allah an ru'yati amalihim tina ningali pirang-pirang amalna sairin wasilin al-zahiriyati anu bangsa zahir wa syuhudi ahwalihim sareng ningali kana pirang-pirang tingkahna sairin wasilin al-qalbiyati anu bangsa hate. Lakini sababu tetapi nari sababna fin kita ito ifataini dina narima kahalanganana dua golongan narima pegate kahalangan itu dua golongan andalika tina ru'yatu amalihi mukhtalifun eta anu nari beda-beda. Amasa iruna anapon ari jalmi anu leumpang kabeh fali annahum tah eta saestuna sairun lam yatahaqqaqu eta teu nganyatakeun sairun asidqa kana bener ma Allah sarta ma Allah sarta Allah fi hadina a'mal wa dzalika sareng ari itu lam yatahaqqaqu li ru'yatihim eta karana ningali nasairun nakson kana kurang bi adami huduri qulubihim ku teu hadir hatena sairun halafi liha dina tingkah midamalna a'mal bahwa tah ari sairun daiman dina salawasna mutahimuna eta anu nyuriga sairun nupusahum kana pirang-pirang nafsuna sairun fi tawfiyati amalihim dina nyumponan pirang-pirang amalna sairun haqqoha kana hakna amal wa fi sofai ahwali qulubihim sareng dina bersih pirang-pirang tingkah pirang-pirang hate na sairun pakana mang atuh bukti naon zalika itu mutahimuna sababan eta jadi sabab fil baroati dina lulubaran min ru'yatiha tina ningalina a'mal wa syuhudiha sareng tegesna ningalina a'mal amal wasiluna jeung anapon ari jalmi-jalmi anu tepi kabeh fali annahu maka eta saestuna Allah goyaba eta ngilangkeun Allah hum kawasilun bisuhudihi ku sabab ningalina ka Allah anha tina amal jauh tina amal ay innahum tegasna saestuna wasilun nasabu eta manteskeun wasilun hakana amal ilaika Allah tabarian hana lulubaran min haulihim tina daya na wasilun wa quwatihim sareng kekuatan wasilun pakotoa tuluy ngahalangan hum kawasilun andalika tina ru'yah naon syuhuduhum nyaksi na wasilun lahu ka Allah fi hadrati qurbihi dina hadrah payuneun caketna Allah waman jeung saha jalmi syahada anu ningali man hu ka Allah
lam yashhad maka moal nyaksi man ma'ahu sarta Allah goirahu kasalianti Allah wa qad asbago sareng nyata parantos narima sampurna nyampurnakeun salih Gusti Allah an nikmata kana nikmat al fariqaini kadua golongan haesu apa ku ngijir ngariksa parantos ngariksa Allah hum kafariqain minat ta'alluqi tina cumantel bi amalihim kana pirang-pirang amalna fariqain jama tapi marjana karena tasniyah wa amalihim sareng pirang-pirang amalna fariqain ti guruna kitunya ila annahu kecuali saestuna Allah fa'ala etnami damal Allah dzalika kana afahum bisalikin kas pirang kajalmi salikin ka pirang-pirang jalmi anu lempang anu ngambah karhan halna maksa halna dipaksa wabil wasilina jeung kajalmi jeung usul kabeh tawaan halna turut wala syakka jeung teu ragu eta tetep daya karaguan eta tetep ana hadal maqam kana saestuna ieu maqam arqa eta leuwih luhur minal awali tinimbang awal wali hada sarutina kulantarna arqa lama sala samangsa naro sal wasiti imam wasiti ashaba abi usman ka pirang-pirang ashabna abi usman bimada kana naon pertalosana bimada kana naon kana bukti kalakuan jeung tingkah ya muru eta marentah kum ka aranjeun kabeh saha syai hukum guru aranjeun kabeh eta kana bukti syai mana bete saha syai hukum guru aranjeun kabeh faqalu teras ngadawa ashab kana tah bukti syai hukum ya muru eta marentah syai hukum naka urang sadayana bil tizami taati kana netepan pirang-pirang taat waru iyati taksiri sareng ningali nalala wara piha dina taat faqala terus ngadau ashab lahum faqala terus ngadau imam Imam Wasiti lahum ka ashab amara marenta say hukum karanjeun kabeh bil majusiyati kana jadi agama majusi al mahdotin males hala amaro gening teu marentah say hukum karanjeun kabeh bil ghaibati kana lali anha tina taat bisuhudi munsiha ku nyaksi kadat anu ngajadikeun taat wa majroiha sareng anu ngaberjalankeun taat yuridu ngamaksud Imam Wasiti bidalika ku itu hal amarokum tarokiya himatihim kana unggah cita-citana ashab ila maqamil irfani kana maqam ma'rifat la tahkiru malain ngahinakeun perkara teu ngahinakeun perkara hum anu ari ashab ali atep kana emma painau kana sesuna emma minal ihsani ma'alaikum minal ihsani eta tina gawe alus wallahu alam kantun mas sabaqat.